Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ngebales pernyataan juru bicara tim pemenang nasional Ganjar Mahfud. Sunanto atau Cananto anu nyebutkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka henteu jadi Gubernur Prabowo Subianto calon wakil presiden di detik panungtungan. Airlangga nyebutkan Prabowo Gibran bakal kadaftar ke KPU isukan antosan enya engke. Cek Airlangga di Mandarin Oriental Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2023. Airlangga nyebutkan Rabu 25 Oktober, Koalisi Indonesia Maju bakal ngadaptarkan calon presiden jeung wakil presiden ke KPU. Airlangga negeskeun yen Gibran bakal langsung ka ditu. Enya anjing urang daftar oke. Atur nuhun. Langsung Prabowo sareng Gibran di KPU pokna. Cak Nanto sameh-mehna nyebutkan nepi ka ayeuna Gibran Rakabuming Raka masih jadi kader PDIP. Cak Nanto nyarioskeun kesempatan sapertos Gibran nah henteu janten calon wakil presiden Prabowo dina detik terakhir. Aya Dewan Kehormatan Partai anu geus dilaksanakeun sajauh ieu biseuna sidang kode etik terus proses PHK. Sajauh ieu teu acan aya sabab calon wakil presiden bater teu acan kadaftar tah otomatis mun geus kadaftar. Mun teu ayeuna nah entongkeun. Cek Nanto di Pusat Media TPN Ganjar Mahfud Menteng Jakarta Pusat Senin 23 Oktober. Cek Nanto naon dina politik bisa kajadian aranjeunna bakal ngantosan ngakonfirmasi dugi ka 25 Oktober. Sabab dina dunia politik mah jiga kamari semenit bisa robah tah mun tanggal 25 mah informasina rek undur Mas Gibran enyati partai tapi ontosan wae cek Cak Nahno.